tudungi mana lah di saung aing. Kalau ada lemangan di sawah ini panas. Aya gitar Ada cahaya gitarnya. Aing bisa bersenandung rebulan dia. Bernyanyi aing. Itu aing ya. Luka ini aduh dah, si aya naon hansip? Nempuan ah. Nempuan naon atuh hansip sia? Saya nu murag tadi teh aing teh pernah ka dieu euy. Omana tas dia tadi? Tadi heueuh. Aing da aing teh nempuan naon? Mun gitar mah geus aya di dieu ye nyamang usaha. Aing teh butuh pisan. Heueuh naon? Maneh leungitna naon? Duit. Heueuh. Sudah kuragrag. Aslina aing di mananya? Ari gitar nu saya. Euy, tadi mau buh gitar na. Eueuh, Oh, mang tadi saya gitar. saya gitar. Manggihan henteu lah, bohong lah. Sumpah aing Lah mah. kituang lah. Demi aing mah teu manggihan aing karek hol aing karek nyabak gitar. Lah, waduh. Asa deui di dieu na ge angungkul teh ka mana-mana deui uing mah. Hebat nyawa teuing aing ge pan urang geus ngomong ka maneh. Urang oge karek hol ka dieu jadi teu apal. Teu manggihanna naon, angot duit mah da eueuh. Lah, waduh lah. Saha deui nu di dieu na ge angungkul teh tadi ge. Sia ka aing nuduh. Nyalain nuduh, bisi nempoan ya mah nuduh mah. Anggo duitnya ta nuduh. Pan sia ngomongna bieu ka aing saha deui cenah aing lain anu di dieu mah. Berarti sia nuduh ka aing. Ari Aang jeung sa di dieu. Aya ta ayeuna mah jeung sia. Heeh. Tadi main sorangan. Tuh, Pan. Sia yang jeung aing ha. Ih, lain hayang Di babuk ku aing sia ku aing ha. Ya, Aang, uing mah lain ngaduduh. Ngan bisi nempoan Aang di dieu pan Aang ngungkul di sorangan ge. Pan aing tadi geus bebeja ka maneh aing ka dieu oge teu manggihanna naon. Aya gitar mah ceuk aing teh. Ha? Heeh, nana mah pan urang ge henteu ieu ngan bisi mah bisi nempoan kitu bisa ya manggih di dieu di beh dinya kitu kumaha. Sia mah goblok meureun nya. Bejakeun aing teu manggihan. Ai sia eta benerna leungit duit sabaraha kitu? 200 teu gede ieu. 200. 200. Bener tadi na boga duit 200. Bener aslina, nah kumaha nya urang ngabohong atuh nah kumaha. Teuing aing mah teu apa. Kana urang menanyakeun pan bisi ieu mah. Hanteu cai hanteu. Ih kapan heuh bisi ah. Sia Bisi nempoan wing. hanteu. Nuduh deh ka aing. Di dagor sakalian ku aing sia. Jadi ieu mah. Yo sia mah pan sia teh keamanan dan keamanan masyarakat. Ulah tuduh kitu. Ih lain nuduh Ku aing sia dilaporkeun ka adik aing sia. Ka Aib Tuson. Aduh lain masalah dilaporkeun Aang. Wing teh gaji sakigituna eta teh. Da sia mah memojokkan aing eta mah sip, memojokkan aing. Lain Seakan-akan aing nyolong nu manggihan duit sia. Aing teu ngeunah. Aing teu ngeunah teh hayangnya ku aing telepon ya adik aing. Tadi Ih ulah Aang, da urang mah lain nuduh Aang atuh nah kumaha. kumaha tuh? Aang bisi nempoan di dieu, lamun nuduh mah meureunan eta duit dibawa ku Aang. Padahal aing mah hanteu. Iya mah bisi nempoan nah kumaha. Astagfirullahaladzim. Ka aing. Nah nonjok aing Aang. Sia bongana ngaduduh aing tuh da sangeunahna Nah lain sia. nuduh Aang. Nuduh sia mah ari kitu mah. Uing ngabisi nempo cen teh pan Aang ngungkul di dieu na ge. Tah eta nuduh aing. Pan aing bebeja ka sia aing ngepas ka dia ge teu nempo duit aya ge gitar. Geus diterangkeun ku aing teh kurang kumaha aing. Pan bisi nempo gitu bisi murag di dieu pan uing teh ka mana-mana deui. Sia mah nuduh aing arek ditonyok ku aing ha. Nyuk sia ngalunjak hansip edan goblok. Ku aing dibejakeun anjing ku aing kaki aing. Anjing aing mah lain nganur ku aing da dilawan ku aing. Anjing ku aing gitu aduh. Ieu aing batur ieu aduh. Panas kowe. Ansip. Ai sia kunaon lae we? Aing dijekuk ku Nur. Bang Nur. Pedah naon? Aing leungit duit 200 di saung itu di teh aya Ang Nur unggul ku aing teh
ang nurumpuan duit hontot cenah aing kalah dijekuk. Aduh, Jekuk maneh? Oh, iya. Aduh, nyeri. Sabaraha duit naheug? 200. 200. Duit maneh? Leungit. Uk sia nu duhang nurnya. Geus kada tanya we nyeri. Ih, pan aing hayang apa? Kalau Siapa aing antur ke rumah makan. Aduh, Sia kehe nu ditunggel mata anteur ka rumah makan. kuduna ka mana tuh? Nya itu tuh kapom. Sia disiram bensin kehe. Oke ka mana ayeuna? Oh, ingin laporan ke si RT, teh kemana? Aing ngek ulin ka hareup kesel. Oh, gua lah, harap aja. Ya aya we kehe dihangsip. Aya hangsip dijekok warga. Cirit. Sudah ada kopi, tinggal di Resya kunaon? Jeduk lah, aing keur nanti suruh ya. Aisyah. Curi juga budak leutik atuh ngarakeun. Jeduk lah anjing ya. Nyeri aing ya. Empok. Anjing nyeri aing teh. Sia geus di mana sia? Warung. Edeng sia ke warung buka duit gitu. Loba duit lah aing. Anjing balaga sia anteur atuh aing. Kemana? Ke rumah makan. Ih, goblok kayak naon? Ya madang nyeri Lah, mata aing. najis ini Ya anjing kalau aing rusuh yo. Aduh, aing. Panas poe kieu kita ngalap-alapai pamajikan ampun. Jeung penur di segala pabelit. Teh, tulungan aing teh. Naon sip? Kunaon atuh sia teh? Aduh, Tulungan aing teh. aduh, aduh. Aduh, anjing. Hampura, hampura. Aduh. Hampura. Aduh, ya pamata nyeri beuteung nyeri aduh. Kunaon maneh? Aing ditunggel ku Ang Nur. Tunggel. Oh ya, Naon? aing leungit duit mu gaji di RT. Nu 200 leungit. Di mana ini Mang Nura di mana? Di saung. Ya memang uruskeun ya, Buru. Atuh lah tarik-tarik teh nyeri. Ya apa tuh nguruskeun? Ih, aing Ya. aduh. Goblok sih hansip. Wawanianan ka aing nuduh madok duit manehanana. Aing teh tuas teh dosa main tuduh wae. Lamun eueuh hukum ku aing dodet sakali deui. Pusing aing. Naon deh sia ku aing gablok ku aing sia. Deh, aing menuju jadi emosi. Oko. Obi bade obi. Gaduh, Jelas atuh. boleh lah ngomong aing teh ya. Heeh lah. Gara rungsing aing. Ieu teh kunaon? Atuh eta teh gitar aing ka dieu keun ulah kalau dijauhkeun. Oh iya gitar sia ya. Heeh. Nu aing teh disimpen di dieu. Aing teh para rungsing ya, rungsing aing aslina. Kunaon atuh? Pan aing teh tas ngiungan tuh tas di sawah. Ngiungan ka dieu. Datang-datang ka dieu aing ku si Hansip dituduh madok duit manehanana. Duit. Atuh heueuh. Pan aing emosi atuh. Palingan tadi ceurik di dieu tuh. Ku aing ditonjok. Oh, bener-bener. Erek sia ku aing ditonjok deui. Nyambung atuh. Suka bina-bina ari aing teh salah teu dosa ditonjok. Pancuang ka warung, ke dibere oko jeung kopi ku aing. Dibere kopi jeung oko. Ye heulah. Boleh lah. Jelas. Jeung minuman dinginnya. Boleh, pokoknya marek nanaon kena ambil pokoknya mah. Ibarat kata menangkan hati aing ieu. Nya mi Panas hati aing ieu panas. ami sejuk. Tadi maneh panggil jeung si Hansipnya. Papanggih ngahung juga budak bolon. Atuh ku aing ditonjok ieu tah. Caliura wae aing masuk. Ah, udah ka aing menuduh-nuduh madok duit ka aing teu ngeunah aing. Emang ngeuit duit di mana sih Ansip? Kalau ngomong mah di dieu, mana nuduh aing oge. Tiba sabaraha mah kaning? 200 cenah. Goblok ku aing tonjok mah sakali deui si Hansipna. Pusing aing panas hate ieu. Tenang. Kecong ka warung, tenang. Wah, Kecong bernyanyi mana tuh? najis. Ih, aing bina-bina mun diajak bernyanyi. Ya, buru. Najis. Buru santai-santai, pangket bere oko ke warung. Bener. Ya jelas kok. Got nyanyi ah. Bohong ku aing ditonjok deui sia. Mau aing mentara bohong. Aing udah suka. Lukain. Siap. Udah panguruskeun ku urang cicing. Sok cicing di dieu, diuk manehna. Diuk di dieu, rada deukeutan sia teh. Sesan diatur kolot-kolot. Sok ayeuna uruskeun ya nu benar sok.
Kumaha teh permasalahan apa man cenah? Ya pada ieu nonjok ieu si Hansip. Sia ngadu ka eta kasih eta sip. Tadi ngomong cenah. Ngabejaan ulin ngadu. Ganeng tuh jika udah keletik merujit aing. Nyeri siapa tengah rasa. Kadang kala ku aing diterangkeun teh nya. Nya sok. Pan aing teh keur ka dieu nya ngiungan tos di sawah. Yes. Datang ka dieu teh tuluy aya gitar ieu nya nu saha aing teh keur gitaran. Heeh. Teu pati lila teh si Hansip ka dieu datang neneangan duit. Heeh. Ari ngomong teh ka aing cenah nuduh seolah-olah nuduh aing da nu di dieu ge aing hungkul cenah. Seolah-olah nuduh. Seolah-olah nuduh ka aing pan cenah di ukur aing hungkul di dieu ge da mau kusaha saha deui cenah. Atuh nya heuh kitu Mas Sarwo jeung nuduh mana teh Nuduh sih? eta mah si Hansip ka aing. Nuduh pan di dina ge aya Nur wungkul. Tah, eta nu watak aing teu ngeunana mah. Atuh da lain nuduh eta mah bisi nempoan teh. Ya, tadi omongan kitu teh filosofina lir ibarat eta teh sarua jeung nuduh maneh teh. Nuduh eta mah geus karuhan. Kitu. Pan usah sadoy di dieu da. Kan teh apa? Heula sia ya aing kaingetan ya. Naon? Heula sia ka mana ieu rusah-rusuk ieu. Kapan cai ge cuang ka warung, cuang ngopi. Heula. Cicing. Cicing heula. Ih, Ya, aing. kan aing teh pas ka dieu teh aya gitar ieu. Ya gitar ieu. Ya gitar ieu. Heeh. Berarti sia ka dieu tadi pangheulana sia ka dieu. Ka dieu aing dia pen ngagitar di teudeun. Aing sia ka dieu tadi manggih duit teh anu si Hansip 200.000. Hanteu. Balik ieu. Balik hanteu aing mah. Aing mah ka dieu rek ngagitar hungkul teu. Ulah hanteu-hanteu sia. Soalna sia tadi ka aing ngajakan ka warung, berarti sia boga duit. Ya boga. Sa apal aing sia mah teu usaha, duit di mana sia? Ya kaya milik we atuh aing. Percaya aing. Geus nyon, tadi mana? Sok bikin karunya tah. Hanteu ye aing. Ya sok cing nagom nya tah. Aduh Usah aing. teh manggihan gitu ngomong. Neneng heula. Nu bener, ayeuna maneh di dieu manggihan duit henteu. Teu. Jujur ka RT ya. Sok, lamun teu jujur ku aing ditelepon ya. Mun sa Bapak Kapolda ku aing. hanteu aing mah. Henteu. Bulu ngaku sia teh beh teu panjang ge masalah. Ih, aing mah aslina ieu mah. Sia daek burut eta. Sok. Sok daek burut teu. Hanteu. Siap aing dicekok sekali gerak. Ngaku teh sia anjing goblok. Aing Ampun mah, heuh, ampun. Ngaku teh sia. Ampun. Hah? Lain ya kela. Ngaku sia teh. Lain kela ayo. Aing teh tadi teh ka dieu rek ngagitar. Heeh. Terus kumaha? Terus kieu. Cincin putih sayang. Aduh. Sore-sore bari ngagitar di sawah ngeun pisan ieu. Ish. Kala. Ki aya duit. Tah duit saha ieu nya? Keur aing teu boga rokok teh. Jar mangge duit. Tuh ieu mah cocok. Mending keneh bari meuli kopi heula jeung udud. Gitar mah di dieu ge aman ieu meureun ah. Tunggu aku. Tak kitu caritana. Siap ya masalah goblok sia. Maneh ngantun Udah aing. Maaf ya petaka. Apa siap Aing goblok. dibere. Di mana naon najis teh aing duit batur mah goblok. Sok pikeun sasana goblok. Jangan siap mah. Aing gaji 2 tahun hampuraan. Nah 100 kunyuk. Aing teh di warung bieu mere hutang. Nah berarti sia kudu mengakui ieu sia hutang ka si Hansip 100. Sia hutang ka aing. Bae lah teh dibayar kurang tiepnya. Nah, matakan ulah sudah tuduh wae goblok sia teh. Degikeun. Gas cari mah gas. Sok nuduh cak aing ge. Sia teu jujur. Gas ieu mah. Gimana tuh ku aing mesti dibabukan Gas, ka gas. hiji ya. Ari aing ang ieu kumaha? Wah, bodoh amat cor kada itu lah. Gas saya nama gas eta gas yang saya nama gas kesaman. Geus sia deui. Cak atuh aing ngomong kita gitar aing teh. Malabur baru pusing aing ah. Gas saya mah geus beres kitunya. Cing ka dieu teh. Naon deui? Bina-bina teh ka aing si Hansip Hansip. tuh tadi pisan ka aing. Atuh. Aing kan pusing aing amarah meureun. Atuh aya dituduh kitu mah mesti ngurang ge. Karunya nama aing teh main tonjok wae nya. Keur madeng. Aing karunya mah teh hampura ka si Hansipnya. Atuh da kudu eta mah. Sip. Urang milu atuh. Hampura aing teh tadi mah eta mah duit apa? Udah nyeri atuh. Yang geus atuh ke digantian ku aing duit. Sip. Sip. Aku mah si Hansip kalah mabur. Kanek menta hampura nya.
Aing teh berbaik hati ek minta hampura. si paman teh. Soalnya ku aing tadi geus tonjok. Oh, lumpat. Geus kajenteng teh aing nu penting mah aing geus ek berbaik hatinya ek minta hampura. Benar. Urang cenah ditonjok deui ku aing urang ya. Ibarat kata mah kitu. Depan aing sudah jebolan Mike pisan. Arik aing mah. Awur. Tadi keur naon? Biasa. Hah? Keur ngalak kalapa cenah Den. Heeh. Aya tuh lah. Hayang gitu. Hayang. Nam.